Sampurasun, nepangkeun abdi Chelsea Febrianti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Ayana abdi di dieu bade maparkeun carita anu judulna Desi Nu Hebat karangan Leona Ingram jeung Nojizue Herero, ilustratorna Sia Masuku, penerbitna Let's Read. Hayu urang dangukeun secara saksama kumaha caritana Desi Nu Hebat. Sampurasun nepangkeun abdi Carlo Fernando Torres Susni di kelas genep. Nah, jadi kieu carita Desi Nu Hebat. Kacaturkeun di kandang hayam nu aya di lembur Singkur. Aya anak hayam nu ngaranna Desi. Lamun kuring geus gede, kuring hayang ngapung ngawang-ngawang ngalanglang langit, ceuk Desi. Tapi kabeh hayam nyengserikeun. Maneh mah boga ke hayang teh nu lain-lain pukna. Urang mah embung ulin di jeung maneh. Desi, urang teh jangjang mah boga, tapi hese dipake hiber, cek indungna. Desi henteu taluk, unggal poe manehna latihan hiber, meberkeun jangjang terus diempladkeun. Tapi geus sababaraha kali dicobaan, angger wae teu daek hiber. Bari latihan, manehna ngalamun bisa hiber luhur di langit jeung nempo hayam-hayam nu aya di handap. Manehna ngabayangkeun Panggi jeung manuk golejra jeung kapinis. Wow, manuk-manuk ngaromong, hayam bisa hiber. Jadi, unggal poe Desi teu eureun-eureun latihan hiber. Awakna ngangkat, tapi ragrag deui kana taneuh. Abdi teu tiasa hiber, Desi ngangluh ka indungna. Nya cek batur, Desi hidup mah beda ti nu lian. Batur mah teu hayangan hiber cara hidup. Hidup pasti bisa, tembal indungna. Isukna, Desi ngageleber kana luhur kandang hayam. Manehna meberkeun jangjangna. Tuluy hiber ka langit, hiber tuluy. Hayam sejen nyengserikeun. Hahaha, ceuk kuring ge, hayam mah teu bisa ngapung. Tapi isukna Desi naik ka tempat nu leuwih luhur deui, kana suhunan kandang. Desi meberkeun deui jangjangna, tuluy nyobaan deui hiber. Manehna hiber di langit bari teu eureun-eureun meberkeun jangjangna. Manehna hiber keneh, angin ngagelebug nebak kana jangjangna. Beuki luhur, manuk golejra jeung kapinis nyarita. Luar biasa, aya hayam bisa hiber. Hayam-hayam sejen kabitaeun. Maranehna ngomong, "Hei Desi, anjeun hebat." Tamat. Oh, gitunya. Jadi tina carita ieu teh urang tong gampang nyerah. Betul pisan. Sakitu anu bisa dicaritakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.